Iya apa? Kumaha. Ini bapak kuring teh mukana. Bawa Apa muka? atuh kan muka euy atuh kumaha. Itu sapaheula baraya urang. Iya, aduh, orang abdi nemean kali teh. Sapaheula baraya urang nu bade narontol. Ini sok muka mah biasanya sok ceng mono. Itu kan bisa bahdarah gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya saudara. Petepang deui dina acara anu tos nya biasa we lah di jeun acara ngobrol. Ngobrol ge jeung konten. Di jeun acara gitu. Tapi mudah-mudahan dina obrolan ieu aya manfaatna ya sieun sabeuneureun pengintunya. Di mana we ilmu mah Heeh, beri ngobrolna beri jeung aya ilmuwan. ngobrol sama sore-sore tama urang teh memeh ngarona merenya menya ngarona jam 7 mah ngarona naon mau Pada jam maghrib. gitu Ayo iya we. iya mau mana Mau wae. ya Menyelesaikan. generasi muda ada kuda Kudu kudu semudah justru Orang eta masih penerus. penerus. kolot ngawangkong jeung nyangari ungkil Ayo ngobrol sang ulah kolot. jalan wae gitu lah Ngablu. Ngobrol saja. iya ya bahyosnya langsung wae kanu pokok acarana nyata Juga poin. to the point nya nama moal di sawah moal di kebon moal di kota langsung kanu pokok acarana moal nyaritakeun Juga poin dibanyakeun yang lain. moal nyaritakeun nyata Di pasirnya macam ayahnya. can Itu tak ceng ono. Dokter. kantos ngadangu gitu nya Hmm. papatah kolot malahan ieu mah tiwali gitu usunan Banyak ya wali. tah generasi muda kieu mah da gitu nya taatan terang gitu Kancanya Omo Abdi aduh. karena teh ukurnya gitu muka HP tutupkeun bari jeung chatan kan teu ieu gitu nya tah sunan pepatah sunan kali jaga gitu Cirebon. oh cenah Cirebon sunan kali jaga gitu salah dok Ukur dengi-dengi itu teh ya. Eta gitu. Tah yang Jadi papatah Sunan Kalijaga. tah eta hoyong terang tah gitu. abang eta apal Oh. ya Apa teh kan ulangan abang. Manya kolot-kolot begok. Oh, ya biasa kalau tahu ulah ketika kolam bego itu urang Kalau Budak alewo. Nah, bodoh ge bodoh Budak alewo. alewo gitu ulah kata tolayoh ya. ulah Sugan inget keneh da sueuh diajarna gak tuh keur zaman keur rengo baheula. Baheula. Da asana mah kieu da. Anu apa teh aya 3. kayak Teuing enggak itu nama anu apa gua bang kayak tilu. Tilu papatah Sunan Kalijaga. nama ya Sunan Kalijaga teh kan wali nu kawentar di Cirebon nu ngayakeun seni wayang. Nah kieu mimiti manfaatna teh. Jadi urang teh ulah ngaku-ngaku pintar. Lamun urang can bisa neangan kasalahan diri sorangan. Tak kudu nama ku bahasa Jawa. Jawa. Ojo ngaku pinter. Yen durung bisa nggoreki menggoleki luput teh dewe. cing apa Ojo ngaku pintar, sebut ojo ngaku pintar teh ulah ngerasa pintar. Yang durung bisa menggoleki luputnya dewe, orang sang bisa neangan kesalahan diri sorangan. Iya mah gerak, iya batu di teteangan, kesalahan batu diri sorangan tadi koreahan. Dan gitu lo barain deh. Pertanyaan abdi mana Oh, pasti rumahnya asup abah satu. Mau pisan aduh. Apa disebut jelema mah ada sebut
tangka kalalapatan Eta teuput kan putaran. Nah jadi urang teh jadi ulah asa enga bae, ulah ngarasa oh aing geus pinter, batur belagu. Jangan kesalahan batur ulah ada diri seorang pasti araya kesalahan lah. Pasti. Nah, bener. jadi urang teh ulah ngaku pinter lamun can nyangan kesalahan diri sorangan, mun can bisa nang diri sorangan. Tah, nu kadua. tah nu kaduana tah. Tapi Masuk. Udah tuh tinggal nu siap. jarak canggung tuh. Sama Iya, Percis bisanya. Boleh deh lah. teh. Oh, si eta. Boleh deh lah. Boleh. Di dia mah hui. Hmm. Nu kaduana Nu kadua tah. ulah ngarasa unggul. Lamun urang resep ngaledek, resep ngahina ka batur. Tuh. Dah sajawana kumaha tah? Tuh, ngapa sajawana? Sajawana kumaha? Ojo ngaku unggul. Yen seneng, yen ijeh seneng ngasorake wong liya. Ngerti itu bahasa Jawa na. Bukan bahasa Sunda mah tadi. Bahasa Jawa na. Contoh aja. Unggul. Yen ijeh seneng ngasorake wong liya. Urang ulah ngarasa unggul lamun urang resep ngahina ka batur. Aduh. Ya, Kaina teh kalobaan jelema ka itu teh. ya, jangan mata. Urang ngarasa unggul, urang rasa jago, wah aing mah pang jagona, pang pintarna. Ulah. Saing pengamisna boleh. Wah, kayak hui. Ulah aing pang huina mana hui. Aya kana sampun. Ya kene sampun lebih ngeuna. Tuh. Ya kene madu lebih amis. Kamu gula banyak? Jadi urang teh ulah sok resep ngaledek ka batu. Dan dari diri masing-masing teh pasti aya hinangan bah. Iya. Dan di mana-mana jelema mah mun sampurna. Memiliki Lamun sampurna teh, Ya, lamun sampurna teh engke lamun geus di alam itu. Nah kudu ngajaran heula pae heula mah sampurna mah. Oh. Kolot heula. Kalau di pengendara timur dah. Apa ini kan kasih film? Aduh, hotel. Urang mau ngerakeun nya. Aduh. Kene wawasan Ti, lebih bieu, luas. ti. Ente langsung nu katilu. Tilu, bagi kadua ge cangat langsung ka tilu. Dilangsungkeun wae. Ayo, ka tiluna. Nah, Ojo ngaku suci yang durung bisa manunggal ing Gusti. Urang ulah ngarasa geus bersih. Urang geus ulah ngarasa geus suci. Kamu urang can manunggal jeung nu maha kawasa. Apa manunggal? nunggal men Hiji. kumaha? Ngahiji, geus wawuh, geus raket. Pada kieu we ye. Ceng ono jeung bau samemeh wawuh mah beureun are-are hirup. Ya, Patukang ya biasa. Lantaran geus manunggal, geus wawuh, geus dalit, ieu mah minangkana nya. Bae jeung mah kawasa mah teh rahasia Allah. Sama minangkana we kitu nya. Tah bahu jeung ceng ono geus wawuh mah pan cek paribasana. Model datang ka bahu misalkan nya. Teu kudu ceng ono ngenta cai itu geus dijalagrageun geus sadia. Mana coro? Urang ngitruk beas. Tah, kamu mah gitu. Geus manunggal. Geus kamu mah gitu, mata pula di bawuhan. Wong geus kahiji teh. Mau ieu mah jeung nu mah kawasa. Lain doa urang can ijabah. Ting jampe urang candi ijabah kun mah kawasa. Urangna can ngahiji jeung nu mah kawasa. Jadi si bacaan-bacana urang teh can ngahiji dina awak mantang kana mah kawasa. Tarmus manunggal mah jeung nu mah kawasa. Tinggal dikuat baheula. Bismillah jadi ijabah. Bismillah. Geus manunggal hatena. Geus manunggal awakna geus manteng. Nu mah kawasa Mati karena matuh mana. eta ge ulah mah tah. Mati Iya. karena matuh. Sebut mati teh jadi urang dongah yang anu dijabah. Sebab naon geus manunggal jeung mah kawasa. Geus deket pisan. Jadi dino awak teh geus dipiceun rasa sombong ujug takabur teh.
ta palabah hayang manunggal kumaha carana tah pampeun ini disebutkeun ojo ngaku suci ulah ngarasa bersih ulah ujub geus pambersihna da keukeuh jelema mah kabeh ge dosa mah bararoga komo lagi du kene udah lu kene tingali dina ieu na oge di ruluannya Es ketinggalan juga berat. di ruluan ya orang negatif teh tos tingali itu lain dulu ku dilaksanakeun perintah Allah jeung teubihan segahan Allah tamu urang hayang manunggal ulah kieu geus getol salat getol ngaji tapi ngarasa geus pambersihna ngarasa geus pangsawargana ulah kitu sabab nu manunggal jeung nu makawasa mah jadi bacaan urang teh semanteng semanunggal ngahiji ijabah teh ya ijabah doa teh tuh ceng ono aing dek ngobrol mah kieu pan apa itu wali mah senyana mah nyeun kata-kata teh teu sembarangan pasti papatah nganggo antara dia mah ditejamakeun bahasa Sunda ada orang-orang Sunda nah tadi nama ku bahasa Cirebon bahasa Jawa nu kahiji apa tadi naon hiji teh ojo aja naon ojo ngaku pinter yang durung bisa ngagoleki buku teh dewe urang ngerasa pinter lamun urang caneangan kasalahan diri sorangan kahiji ada ke sararea ringker ke abah hungkul ke sararea teh papagah teh pengingat pangaling-aling kadua ojo ngaku unggul yang ije seneng ngasorake wong liya di urang ulah merasa unggul ngasa uang aing pangaingna lamun urang resep kene ngahinaan ka batur jadi kieu je da pasti urang teh lah masing-masing pangarti masing-masing ilmu ulah kieu ilmu aing mah kieu batur sampu ulah kitu batur teh sarua boga ilmuan ilmu matematika beda aja kieu bahasa ilmu tuh ilmu kituan tuh macul heeh tah ye ilmu lukis ye kagamaran ye ilmu ya bangpak kan masing-masing ilmu tuker sok naon sombongkeunna sok beda ceng ono di ieu we asongan kenang aya bandi gambaran tah Lukis. heeh beda mun kami heeh tah eta ceng ono bae lukisan aya ban beak di paculan lukisan coba buat paculan ka abdi kan sok Juga tuh main melukis. oh itu dijual nah maka naon sombongkeunna sok dia ngariana ngenang dia ngariana macul dia ngalukis tuh ya bah apa murah ya gitu pusep nyau Aduh. awak malah sombongkeunna sok ngadek ka batur kumaha tah eta mode kieu yo cek ngono ka yo da ngaran deh Ijal. ija bujang bisa ke kieu ngaledek wah maneh mah jalan tuh jika aing bisa ngalukis kumaha mau ya dibales cek ngono tuh uing bisa bangplak mah teh bisa gituan sok sama beunana jadi masing-masing jelema teh pasti masing-masing pangarti ulah silih redek meskipun seorang geus pinter sakumaha we keukeuh aya we kakurangan aya kelebihannya kita ngojo ngaku suci yang durung bisa manunggal ing Gusti tah eta mah urang teh ulah ngarasa geus aing pambersihna ulah saing pang pinter teh pang sucina lamun urang can ngahiji jeung makawasa lamun geus ngahiji jeung makawasa mah sebut saciduk mentu sakecap nyata mata bageula mah itu di kalangan kiai unggul masyarakat biasa ge ilmu na laluhur bagus man wajib makawasa wiridan kuat salat kuat jadi salat teh
dinyaan gitu jung dimawak jeung perilakuna baheula mah Segelana da ku aya nama ku kesekian persen yang bisa gitu teh gitu. nya urang teh nya minimal tuh urang teh hirup benar teu ngarugikeun batur minimal dirugikeun. heeh namun embung dirugikeun ulah ngeukeun batur Berasa teh mah. heeh jadi urang disebut ngaji rasa ngaji diri teh tempatkan ngaji Quran gitu. Berapa menit, Pak? Tuluy. Tuluy kene. dan abah mah ngari sok atuh batur. Eta sok izin tara. Oh, bujang-bujang kayak izin Ah, kamu iya. Iya. Oh. Beda salah ngomong. Ngadugikeun kebon batur. Aing Kebon batur. Nyonya beak Heh. Aing ngerti. kikituan. Kersa teh. Fernandes. Gaya ke Fernandes. Eleh ngaran ponong teh. Eleh. Tah gitu maraya geuningannya pepatah di Sunan Kalijaga ya tilu tadi di atas diaoskeun. Duka tambah nama duka supaya izin nama eta nusa apana. Apalna bajaran gitu. Kudu ku budak ngora tutup. Aku sepuh we. Facebook mah iya. Jangan karena abdi mah ka abah-abah. Tutup deui mah. Asim kuring di wae. Sahun. Atur nuhun ka sadayana baraya lusanara anu nuh atos marhatoskeun kanu ieu obrolan ieu malah hitung-hitung tamas sare sore-sore ngangku lantaran ieu ceng ono jeung bauhu jeung ieu ija teh hoyong naroskeun cenah naon papagahna di Sunan Kalijaga baheula da abah mah apa karek tilu papagah tuh kakak ditu nama merenang aya nu langkung apana deui dengan ieu malah hitung-hitung naon nginget-nginget deui pangaling-aling deui tah nu saka apa abahna sakitu jadi teu aya maksud nu sanes-sanes deui ieu mah pangaling-aling deui lah sebab ku ayeuna mah arang langka dibolekerkeun deui di padar deui insyaallah musim kuring di padar nu saka terang musim kuring sakitu acara di tim Losanara di mudangat ayeuna mudah-mudahan seueur non manfaatna sareng barokahna kanggo sadayana Amin. mudah-mudahan sadayana ngadukung tetep ka Losanara channel ku cara subscribe sareng like-nya ya pilih aya komentar mangga langsung aya di kolomna di YouTube-na sakitu Isim kuring wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.